Kukus aing kamanggu kaluhur kasang rumuh kadatuan kasang batara susuk tunggal nu babak kilat buana linggana sirna Sukapura gunung tangki sakawayana anu ngaji dina ati sanubari manusa nu mawa hirup di zaman akhir banyu suci anu gumar banyu suci anu ngahiji banyu ratu cahaya suci nu ngawujud di bumi alam sang hyang sirah wujudna ti manusa katembongna metu banyu ti talaga metu talaga dina dada metu banyu ti Kausar banyu suci Nyai Sri tambah anu ngasuh raga anu kasar nyata Nyai Sri anu didah nyata Nyai Sri anu didah
suci anu hiji sumber bukti raga suci wadah nadat ilahi anu kasebutna Muhammad. Nyata banyu teh ngabayu nyata hirup raga aya nyata rasa kupang raksa nyata banyu aya di raga banyu lantip anu sumerep banyu kasar anu katinggal. No bisa manjing suara anu ngancik dina rupa banyu adegan salira jaya banyu adegan salira kuat banyu adegan salira wujud banyu wujud adegan salira pangrenge banyu celi salira jaya banyu sirana salira ayana banyu diraga salira suara banyu di bahan salira pangesi banyu aya diraga salira wujud banyu wujud raga salira. Nyata sumur pada subur nyata banyu pasti rahayu banyu suara pasti kaya kumpul tilu banyu suara aya dina jaya suara ditambahna subur makmur ditambahna subur makmur. Subur nugrah bari bukti subur raga pangawasa nyata subur raga jadi mustika subur raga mustika pangawasa subur raga manusia suci subur raga pasti jadi suci anu aya di raga pasti banyu suara anu pasti tetap tekurang sandang pangan tetap langgeng aya nganteng tetap sumerep dina raga cahya rasul anu mantep. Langit
kasebut tiba heula rek timbulna ratu sundangan bae mana wujudna banyu suara anu bebeja Tinusa Sunda asalna nu nyuara ti tadina ieu nyaho rek kaluarna suara ratu rek nakona ka sakabeh jalema nanyakeun asal usulna saha ari maneh mana sajati namane anjeun agama naon-naon nu dijenengkeun agama ti mana asalna agama saha anu mawa agama ayeuna agama aya di mana kumaha ari rupana agama cirina agama iraha maneh beragama mana tangkalna agama mana dahana agama mana akarna agama naon anu disebut agama sabaraha dahana agama jeung naon rantingna agama naon daunna agama jeung naon kembangna agama mana buahna agama kumaha rasana agama jeung mana wujudna agama aya anakna agama jeung aya incuna agama mana anakna agama jeung mana incuna agama geus wawuh maneh karupaana agama jelas jadi ratu Sunda nu rek nakon ka jelema cirina ieu banyu suara ratu Sunda anu aya rek ngancurkeun angkara murka suara ratu Sunda gerak takonan ka sakabeh umat ditakon salah ngajawab takonan pasti dianjurkeun ku patakonan salah ngajawab patakonan pasti dianjurkeun ku patakonan moal bisa kana ngabohong moal bisa kana ngabohong
jawaban manesa lamun maneh jauh jeung maneh atuh ngajawab oge salah moal salah maneh kitu teu wawuh kana adegan maneh anu dibawa ku maneh pasti maneh moal geunah mun maneh wawuh ka maneh pasti maneh meunang geunah da nyaho maneh ka maneh pertanyaan moal salah da nyaho wujudna maneh nanya maneh ka maneh tah ieu nu bukti banyu suara Ratu Sunda rek nyuara kasakabeh anu didambeulna aya patokonanana sing caringet-cinget ti ayeuna kedah ati-ati ti ayeuna kedah ati-ati ti pasti jumanangna suara raga suci mawa agama nuhun suci pasti adilna kumaha banyu kahayangna suara jeung jawabanna pasti dikikisanana wujud suci nyuarana raga suci mawa hukumna wujud rupa pasti nakona wujud suara pasti nakona wujud hukum suci anu buktina jumenangna subur makmur amin ya robbal alamin mugi Gusti cita-cita urang sareng-sareng tujuan urang makna urang mugia urang pakutan kagunana diakan haluan ampun masna jadi kabul Allah subhanahu wa ta'ala amin tujuan urang cita-cita urang sadaya benar punya rumah tangga jeung sakinah tiluba jeung karawat mugia melakukan Allah subhanahu wa ta'ala kuwal al-fatihah Astagfirullah.